Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina antuna wahya ainun fil qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya sareng ari itu basiro eta ainun fanon fil qalbi dina hate. Jadi hate teh bogaeun panon, ngaranna teh basiro disebutna. Ayat 3 panon hate teh basiro nur sirin nur. Ayat 3 basiro paningali hate, nur eta ge paningali hate, sirin nur eta ge paningali hate. Kolbu ruhu siru, basiro nur sirin nur, dohrul kolbi wastul kolbi suaidaul kolbi. Eta istilahna lapat taroduh eta kene. Tudriku anu mangihan itu ain al umurul maknawiyata kana pirang-pirang perkara nu bangsa maknawi. Ta eta panon hate sok mangikeun nu bangsa maknawi. Kama annal basoro saperti sanyana panempo panon eta yudriku mangihan itu basor al umurul mahsusata kana pirang-pirang perkara nu bangsa hisi. Mahsusat nu kapangi ku panca indra mahsusat. Wa pitambirihi jeung eta tetep dina ngabasakeunana Kiai Musonib bil ijtihadi kalawan lapan ijtihad. Isyaratun ari petunjuk ari nuduhkeun ngana ila anna talabar rizki kana sanyana neangan rizki min ghairi ijtihadin tina teh sungguh-sungguh eta la ba'sa teu matak bahaya bihi kalawan itu tolak teu bahaya ya. Lamun neangan rizki lalawara teu bahaya. Lil muridi ka jalma nu ngarepkeun usul ka Allah. Neang gagabah neangan rizki mah bahaya. Walaya dulu jeung teu nuduhkeun itu tolabul rizki min ghairi ijtihadin alanti masih basiratihi kana lolong panempo hatena itu si murid. Terjadi ciri lolong hate gagabah neangan rizki mah ngan lamun gagabah ibadah gagabah ngaji ciri lolong hate eta. Gagabah salat masih ya resikona gede tapi gagabah neangan rizki mah teu aya resiko hate. Naon sababna rizki mah urusan Allah, lain urusan orang. Urusan orang mah ibadah. Urusan rizki mah urusan Allah. Lain urusan orang kade. Ari rizki mah ditanggung ku Allah, ari ibadah mah dititah urang teh. Mata lain urusan orang rizki. Gagabah sia manengan rizki, lain rizki mah lain urusan aing, urusan Allah. Allah geus ngatur, Allah geus nangtukeun. Sing diteangan ya ku aing mah gedean rezeki aing mah anger sakitu. Rezeki naon? Rezeki madmun,
Rizki madmun mah moal namahan peda getol, moal ngurangan peda ngedul, moal. Mun rizki mamluk oh, lamun getol niangan loba. Sawah aing, mobil aing, imah aing. Eta mah rizki mamluk nu dimilik kungkul. Can puguh jadi rizki madmun urang. Urang boga imah 10 dicicingan ku urang kabeh teh. Ingat, mata urusan teu boga usaha teriwa. Sia mah gagabah nangan rezeki teh teu jadi lolong hate, tapi nu gagabah ibadah mah lolong hate. Jalma mah ya mising teu boga usaha ge rezeki madmun mah boga ti Allah, tah kitu. Nu sok malobaan pedah diteangan mah rezeki mamluk. Rezeki maksum eta mah rezeki madmun mah moal. Rezeki madmun teh rezeki naon? Rezeki nu ditanggung ku Allah pikeun modal ibadah usul ka Allah, ditanggung eta. Cok pasantrenkeun budak. Aing teu boga duit. Mang urusan maneh, urusan Allah eta. Itu. Rezeki madmun aya. Geuning suka nu balik budak pada seutik diberi duitna. Eta masalah budak. Insyaallah aing nu masantren. Salah budak teu yakin kana rezeki dan can papatahna ngaji ku bapana kitu kan. Mun geus yakin mah aya rezeki madmun. Da mal galideur di pondok teu boga bekal moal mal galideur ieu. Da aya rezeki madmun. Jak santri nu teu percaya kana rezeki madmun eta nu galideur. Aing balik isuk mah kunaon bapak aing dengan teuran wae. Eta mah santri belegug dican nyaho bab rezeki. Nu geus ngarti mah kana bab rezeki moal aing sing balik ke moal namahan rezeki aing mah sakitu we. Moal peda merkis na pesak jadi ngalobaan. Sok ini ke Jakarta mawa duit 200 juta, kadang-kadang 20 piring maneh dahar teh. Anger sakitu bagian maneh. Ting bagian saha leuwihna mah teh can puguh. Mata kudu ngaji bab rezeki ke guru mursyid sing bener. Boro-boro santri kiai ge loba nu mang bab rezeki mah. Pada teu boga beas ya apa beasan aing burit ek dahar mah. Ajengan eta teh lain santri komo santri. Padahal masalah dahar burit mah lain pada boga rezeki jeung henteu. Pan aya jalma nu boga 3 karung ge beasna teh dahar-dahar nepi ka peuting. Kunaon burit teh dahar nyeri huntul di eueuh daharna. Teuing dahar henteu da eueuh rezeki madmun. Rezeki mamluk aya rezeki madmun eueuh teu bisa dahar. Lain pada eueuh lain aya ge teu bisa ngadahar. Ari eueuh mah dicatatan kodong mubrom. Tapi sanajan teu boga di imah, aya catatan kodong mubrom mah dahar. Kawana isuk-isuk di imah, dahar mah burit, di lembur batur daharna. Sawe nu ngajakan ulin cenah ka imah aing dibere dahar burit. Bener dari rezeki madmun urang di imah si eta. Sing ngarti bab rezeki ya santri. Mungpeureun nu tarang ngaji teh pabuliwat bab rezeki. Cik anu sok ngaji mah teu sing ngarti bab rezeki teh. Ulah pas jalma belegug teu ngaji. Jadi aji bab rezekina udah. Alfiah geus ngemprum bab rezeki teh nyaho puyang hirup mah. Mun ngarti mah bab rezeki, rezeki madmun, rezeki maksub, rezeki mau'ud, rezeki mamluk, rezeki muttaqin. Ya jangan lain maksub hungku rezeki teh aya rezeki muttaqin. Rezeki nu dikaitkeun kana takwa mun eta jalma getol takwana loba rezekina. Lamun ngedul takwana saeutik rezekina. Aya nu dikaitkeun. Aya rezeki mau'ud nu dijanjikeun ku Allah. Mana golongan mutajarridin sok sia ngawuru. Tanggung jawab aing urusan kabutuh rezeki mah keur bekal ibadah anjeun. Nah gitu.
Urang teu ngarti mun eueuh rezeki mauud pangheulana ripu ajengan utara usaha. Bener. Aya ajengan bejana maot balas teu dahar. Ngan ajengan anu maot teu dahar mah aya datar bandar keur maot. Eueuh bejana. Ulah ajengan aya mah santri bae sana pun ajengan. Aya bejana jalma nu cicing di pondok maot balas teu dahar aya. Mun aya goblok ajengan. Piraku aya santri lapar teu diberi dahar ku ajengan. Oh gitu dah. Paberi rezeki can ngarti puyeng hirup. Ya, taboga usaha ge rezeki madmun mah aya. Matak aya rezeki mutakin keur jalma nu tukang kasab ge aya rezeki mutakin. Lain rezeki maksud unggul. Sok jalma tukang kasab neangan rezeki, tukang usaha getol tahajudna, getol salat duhana, getol sedekahna, loba rezekina. Rezeki mutakin nu ditaalukeun kana takwa. Nu disebut rezeki maut teh. Janji Allah nanggung jawab karena rezekina jalma. Cing yakin maneh masantren bisa ngaji ngawuruk tong culang cileung sia ngadaguan pamere ti kolot barudak ulah aya rezeki muttaqin aing yakin ka Allah. Matak sok dibuktikeun. Ngawuruk budak santri 100 urang teu ingeteun bapana sugan aya nu mere bea unggal poe saurang-saurang eueuh tapi da ikhlas niat takwa ka Allah eta datang jelema nu teu mau wawuh jeung urang aya naon Kang hayang ditiup sirah kunaon kitu ieu teh boga pamaksudan sugan we nepi. Nah da tara tuap tiup da masantren ge baheula gitu henteu ngaji bab nu kararitu ngan ari Fatihah mah osok heuh Fatihah we baca we Fatihah tiup sirahna mere duit 100 juta ulah disangka buruhan niup sirah belegu gitu teh pamere ti Allah sabab anjeun ridho ngawuruk santri bari tanpa pamrih tah eta buruhanana ku Allah diburuhan. Iya buruhan di Allah. Nu ibadah ikhlas digampangkeun rezeki. Bil ibadati tahsiru asbabir rizki. Musanid kita eta teh nu ngajelaskeun kitu. Mun diaji bab rezeki da mal galider jelema teh urusan rezeki. Da tadi aji atuh da. Sing ingat aya rezeki madmun. Allahu khalaqakum tsumma razaqakum. Ah gitu. Guys, bab rezeki mah urusan urang, urusan Allah. Ngan ngadatangkeun anak Allah rezeki aya ku tajrid, aya ku takasub. Aya ku kasab, aya nu teu kudu dikasab. Di mana anjeun dipernahkeunana? Tah di dinya cicing. Ulah yang tuturuti ka batur si eta mah oi teu tar usaha duitna loba. Aing rek eureun we moal usaha, tukang usaha mah usaha we. Ngan sing ingat datang rezeki lain peda usaha. Niatan takwa ku kasabna engke teh tina rezeki muttaqina datangna ka urang. Itu maneh kasab tadi buruhan sabab rugi aya nu nipu. Tapi rezeki sia lantaran kasabna niat ibadah datang ti mana we. Teu kanyahoan sia mitra maut menang warisan. Eta kitu kan datang kumaha we datang carana. Rek pamere. Itu rek warisan saeueuh. Rek kanyaah jalma. Eta napa beungeut urang mah jelema teh karunyangan we mentak marada duit. Ari si eta mah dipika keheul we ek muruhan kitu tulus aing. Hangeuh geus eta mah ngewan napa beungeut sia teh. Takin rezeki mutakin sih. Ulah kieu aing teh kudu wiridan da tukang kasab, ajengan bagian wiridan. Aya rezeki mutakin sing tukang kasab ge sarua. Kasabna getol, ibadahna getol, rezekina loba datang.
Aya rezeki maksub, aya rezeki muttaqin. Jadi dua kokocoran rezeki. Sing apal kokocoran rezeki teh 17. Teu apal kabeh urang banyak. Lamun urang nyaho 17 datangna rezeki, jalanna 17. Kokocoran 17 ngocor kabeh tereh beunghar lagi. Nah gitu. Teu apal ieu mah kokocoran rezeki teh hiji naon usaha mata kalau bentuk usaha teh bingung. Nu teu usaha ge boga rezeki madmun mah. Ngan teu boga usaha teh rezeki mamluk, rezeki maksub eta bener. Datang mah ladang kasab, ladang pamere. Loba datang pamer. Mangkaning pamere mah euy ngeunah teu wajib zakat pamere. Kasab mah sia aya hawal kabeh. Tani aya aya ukuranana naon? 1/10 sia tani. Lamun caina teu disiram. Pamere mah sing loba ge teu wajib zakat teh. Paling ge sunat infakun nafsi unggul. Aing boga rezeki mitoha mere baturan. Tapi wajib henteu. Tapi nu kasab mah di mana boga ukuran pikeun zakat, wajib dikeluarkeun. Eta nu batur mun didahar ku urang. Padahal barang riba urang teh nu geus wajib zakat, teu zakat, padahal barang riba. Si inget tadi keur ngaji, tukang ngadahar barang riba, mising getol ibadah ge moal ka surga. Ah gitu. Komo ngedul ibadah mah. Nu dia dahar barang haram. Ibadah ngedul tereh ka neraka teh. Selip ka surga na ka cida. Peduk nu ka ibadah nu didahar barang riba moal malah ka surga ya. Allah teu butuh kana ibadahna jalma anu dina salirana ngalir darah riba. Wah. Ibadahna ge moal hayang jalma tukang ngadahar riba. Wah geuning aing ge sok ngadahar barang haram. Oh sok salat, salat ge moal bener. Moal bisa salat bener, sing salat teh. Moal bisa ikhlas. Jadi atuh di dunia salat eureun ikhlas henteu, di akhirat teh nyatanya tina neraka. Eta mah salat teh panyiksa di Allah. Nek di ka surgakeun. Ruginya ari batur mah ulin teu ka surga ari urang salat teu ka surga rugi urang. Nu gagabah dina bab rezeki teu jadi ciri lolong hate, tapi nu gagabah dina ibadah ka Allah eta ciri lolong hate. Eta hikmah kalimat. Kagenep layakun ulah kabuktian naon ta'akhuru amadil itoi mundurna atawa kendorna zaman paparin. Urang ngadua Allah teu daekeun ijabah tah kitu ta'akhuru amadil itoi. Bi ta'akhuri ma ku kendorna perkara yakumun tumi baituma di dina itu zaman mal ilhahi sarta kekeh biduai dina ngadua bizawali ausofi basyariatika kalawan leungit pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun waromil hijabi jeung kalawan leungit hijab ankati anjeun wa usulika jeung kalawan usul anjeun ila maulaka ka pangeran anjeun ibadah bari usul dina hate eueuh hijab leungit sifat kamanusiaan ngaduana ngeureuy tapi Allah teu daekeun mere kade ulah kajadian eta mujiban anu ngamistikeun liya sika kana putus asana anjeun aya min ijabati doai tina ijabah doa. Lamun urang ngadoa bari wusul ngadoana ge tapi Allah teu daekeun mere kade ulah putus asa. Aya eureun we lah moal teu dibere wae ku Allah. Ulah terus we ngadoa mah.
Naon sababna? Bahwa ari Allah eta domina nanggung jawab Allah. Laka ka anjeun al ijabata kana ijabah. Tanggung jawab Allah kana ngaijabah. Geuning atuh euing terikeun di ijabah, terikeun dibere. Ke heula dengikeun heula masalah ijabahna ieu teh. Sakur doa tangtu diijabah ku Allah. Itu sabab Allah tanggung jawab. Pek geurang ngadoa ka aing, tanggung jawab aing mere ka marane. Geuning teh dibere wae. Gitu. Padahal di dalilan dina Al-Qur'an binahwi qaulihi kalawan dawuhan kalawan saupamana dawuhan Allah ud'uni kudu ngadaroa aranjeun kabeh ka kami astajib maka bakal nyuwadanan kami lakum karanjeun kabeh bima dina perkara yahtaruhu nu milih Allah kana itu mak laka pikeun anjeun la bima lain dina perkara tahtaruhu nu milih anjeun kana itu mah linafsika pikeun diri anjeun wa fil waqti jeung dina waktu allati anu yuridu ngarepkeun Allah la fil waqti lain dina waktu allati anu turidu ngarepkeun anjeun. Tanggung jawab ngaijabah. Tapi sing ingat ngaijabahna ku perkara nu karep Allah nu meunang milih Allah lain nu dipilih ku maneh. Ya Allah paparin artos sing seueur abdi teh usaha yang maju. Ngaijabah langsung ku eta teu bisa jadi. Siapa diberi duit mah wah jadi Firaun. Moal ku aing diberi ilmu wae. Ngadoa minta duit loba. Tedekeun diijabah. Duit tedekeun datang. Si hereng teh dibere ilmu manehna. Jadi ijabah doa anu tadi minta duit teh diganti ku ilmu ku Allah. Kunaon diganti? Da kanyahoan ku Allah siapa dibere duit mah moal bener. Kudu dibere ilmu siapa kakara bener. Pan ujung-ujungna mah minta duit teh hayang bagja hirup. Siapa moal bagja ku duit mah kudu ku ilmu kakara bagja. Allah nu milih, lain nu dipilih ku maneh tapi ngaijabah nu dipilih ku Allah pikeun maneh. Tah kitu. Ijabah jeung deui geuning tedekeun dibere ayeuna dina waktu nu karep Allah lain dina waktu nu karep anjeun anjeun mah karep teh hayang ayeuna dibere teh ceuk Allah taun hareup sia mah teu alus ya teh ayeuna mah naon sabna iman can kuat dibere beungar ku aing wah harta dicekel ku jalma teu iman mah dipake nyieun ka onaran di dunia teh ngarusak agama aing ceuk Allah ke sia geus taun hareup maneh teh dah hese duit ngaji we ulin tara aing dipikir-pikir ulin teh boga duit mending ngaji we geus boga ilmu dibere beunghar ku Allah beunghar bari soleh tuh halus matak dina waktu nu dipilih ku Allah lain dina waktu nu dipilih ku maneh matak pek ngadoa tanggung jawab Allah ngaijabah dina waktu nu Allah milih lain dina waktu nu anjeun milih ku perkara nu ku Allah dipilih lain perkara anu dipilih ku anjeun sing ingat dua nu katilu nawana kitab ieu naon tanyakeun Gusti astajib lakum teh ud'uni nu mana ceuk Allah ngadaroa sia ka aing tanggung jawab aing ngaijabah ka maraneh kana doa tanyakeun Gusti nu ditanggung jawab ku Gusti teh ijabahna doa nu mana lain janji ngadoa sama kok teker we ngadoa nu can ngarti bab doa mah aya nu ngadoa lain doa coka Rabbana atina fid dunya aing tas ngadoa tadi can puguh doa make ilmu teh ya doa nu kumaha nu dikarepkeun ku Allah titah minta teh sabenerna mah lain titah menta ieu menya Allah ni tah pun tak menta lain sina ngaku sifat kaabdian nu ngadoa bari ngaku sifat kaabdian ta eta nu tanggung jawab dijabah ku Allah ya mengadoa na ge bari sombong ya Allah paparin rezeki abdi sing loba
Naon saobna mun geus loba pisan ulin ge rek ka Perancis aing moal ka Jakarta. Ngalo ge nyaho. Cek Allah dibere loba masa ku aing. Sia unggal kemis teh 8 kemis eueuh. Sak ulina ka Perancis. Ari ka Jakarta mah sakali ngaji eueuh teh. Pan saeutik lin. Mending mana loba ulin jeung saeutik ulin. Tah kitu. Jadi doa nu ditanggung jawab teh doa nu mana nu tina musyarat. Doa nu mana? Hiji. Doa anu hatena nalika ngadoa ma'rifat bil jam'i. Hiji. Geuning diterangkeun ku musannif di dieu. Uing mah bisa ngomong ari bae aku musannif kabeh mah. Gak cukup cek itulah cenah cek aing cek musannif. Eta meunang ajengan dulu maka ditulung. Tanyakeun ka Allah Gusti nu diijabah tanggung jawab ijabahna teh kumaha? Doa nu tina musyarat. Syaratna aya 2. Hiji hatena waktu ngadoa ma'rifat bil jam'i. Nu kadua husnul adab. Alus adab-adaban ka Allah nalika ngadoa. Pan aya nu culangung ngadoa teh ka Allah teh suul adab. Matak doa suul adab, aya doa husnul adab, aya doa li idharil faqo, aya doa qiyaman bi huquqir rububiyah, aya doa li idharil ubudiyah. 5 rupa doanya. Ari urang jeung diketakar we robana atina fid dunya. Teuing kaasup kana ngadoa teuing teu eta teh. Da geuning ari ngaran doa mah dina ilmu mantek amrun ma'asti wa aksu doa. Lamun ti saluhureun ka sanapeun panitah teh amar ngaranna. Mun ti sanapeun ka saluhureun eta doa. Ari urang ngadoa teu nyaho ka Allahna ge. Menta urang tapi kagenderewo, menta tapi kana alif lam lam ha. Alif lam lam mah lain Allah, asara apal keneh eta mah. Atuh lain doa, iltimas ente mah ngadoa. Sabab waktu ya Allah teh maneh-maneh kadegan Allah teh alif lam lam ha. Ari alif lam lam mah asara apal Allah. Naon bedana jeung maneh? Mun menta atawa ngadoa ka sasama, jang panyokotkeun senal ka sasama ya. Iltimas ngaranna. Mun ka saluhureun punten Kang. Abdi bade ngalangkung pangnyenakeun senal ka saluhureun doa ngaranna. Ngan lamun ka sahanapeun amar perintah disebutna. Nu matak salat teh ka urang parentah ti saluhureun ka sahanapeun. Urang hina Allah mulia. Yang tekadkeun Allahna alif lam lam ha, jalma nu nekadkeun Allah alif lam lam ha, tuluy macakeun Rabbana atina fid dunya lain doa. Lain doa. Iltimas eta mangaran. Lain doa. Matak syaratna doa anu ditanggung ku Allah teh hiji ma'rifat bil jam'i, kadua husnul adab. Lamun aya ma'rifat, lamun eueuh ma'rifat, maka batal datiah doana. Aya ma'rifat tapi suul adab, maka istidraj ijabahna. Hakikatna panyungkun. Ari panyungkun kumaha? Ditulung ku Allah. Ya Allah paparin rezeki loba. Dibere ku Allah sabab istidraj geus loba rezeki poho salat poho ngaji. Eta istidraj. Kok lebok jor mantok. Asina ini ditulung ulah deket-deket sia ka lawang aing cik Allah teu ridho aing diibadahan ku sia. Sia mari menta ka aing tujuan ka makhluk lain ka aing cik Allah. Matak aya munajat para ulama, ya Allah abdi sujud dina pintu Gusti tong diusir Gusti abdi teh. Istidraj teh diusir. Yang ngajedog di lawang aing mantok ka ditu kau talebok. Eta panyungkun istidraj ngaranna. Gusti abdi sujud di lawang Gusti.
Ulah diusir Gusti sabab abdi teh teu gaduhna naon kecuali gaduh Gusti unggul. Urang teh ngan ngaku boga Allahum kul. Teu boga naon-naon bisa teu boga hirup teu boga hirup teu boga bisa teu boga kuat teu boga wujud. Iwalti boga Gusti. Ngan kade bisi amon sorangan urang ngaku pangeran ka Allah, Allahna teu ridoeun di pangeranan urang. Eta amon sorangan bertepuk sebelah tangan. Atuh kumaha supaya ulah amon sorangan datang ka guru mursyid, guru supaya abdi jadi jalma anu dipikarido ku Allah, ngabdi ka Allah. Kudu kumaha sikap abdi. Tah nanyakeun ka guru. Cek guru hiji kudu makrifat, kadua anjeun kudu taat. Kudu ibadah. Hiji makrifat, dua ibadah. Makrifat akidah, ibadah bangunan. Lamun akidah na sasar, kajen getol ibadah, rungkad akibat ibadahna. Terjadi artinya matak fardu wudu cek Imam Tabtajani lain genep 7 kahiji makrifat. Sok wudu bari teu makrifat. Jadi teu wuduna teu jadi cek aing cek Imam Tabtajani. Tah kitu. Ya teh hohoak teh ngarah ngarti teh. Mungpung bisa nginum. Ari beurang masuk leuleus tarik-tarik. Ngaji teh ari geus galungsar. Ari puting mah dahar wae. Nah gitu. Tapi tong lila teuing dari ka Cibantar aya nama. Urus subuh, ya subuh di jalan. Tuluykeun ngaji-ngaji mah. Atuh capek cenah dunia mah tempat capek nu senang ieu kabeh. Tukang hehes ge ripuh. Capek hate kunaon teu boga duit, hehes wae. Ajengan ngaji capek aing ge ngan boga duit aing mah. Kagitu. Saha nu teu capek di dunia? So, pamajikan sisirikan ka urang ngeunah we maneh mah ceuleuy. Hees aing ari boga budak nu nyaring mah ripuh. Gitu. Silisang tah hungkul. Ceuk urang pamajikan mengeunah we maneh mah aing nu usaha ripuh mah. Cek pamajikan aing ge ngajurukeun ripuh, maneh mah teu ngajurukeun tapi anak maneh. Sok. Silih sangka kabeh ge ripuh di dunia mah nu teu ripuh ieu. Ulah neangan senang mah papangi. Dunia mah Allah teu nyieun senang di dunia, tempat ripuh. Tak cek abah inget, bae jang cenah ripuh ge asal manfaat eta kan bae lah. Sing ridho ripuh ge asal manfaat. Itu artina naon? Taat, ripuh ku taat, ulah ripuh ku maksiat. Itu ripuh ku balas tolabur ridho, neangan ridho Allah ripuh hirup teh balas neangan ridho Allah. Keur tuluy ge hudak we yang menang ridho Allah. Ripuh. Tapi da sabenerna kabeh ge ripuh. Tanyakeun ka nu tara ngaji ripuh teh. Ripuh. Sia ripuh teh ripuh cenah. Aing ge sok ngaji ripuh sarua. Saha nu teu ripuh sok. Nu teu boga jabatan ripuh, nu boga jabatan tanyakeun ripuh. Wah jalma nu teu ripuh ieu dunia mah tak ulah neangan senang kadenya. Aing asa ripuh ieu. Lah kan bae asal manfaat. Tegal ad-dunya darut ta'abah. Dunia daerah capek kabeh. Nu ngedua ge capek sebenarnya. Anu daekan capek. Daekan digawe boga duit pindah. Ripuh digawena boga duitna senang. Anu tar digawe nu ngedul. Ngeunah keur teu digawena ngan ripuh teu boga duit. Ripuh. Siapa batur kebeli motor siapa ada ngedul. Ulin we batur rusak. Ngeunah siapa keur ulin ripuh teu boga duitna.
Jalma terang ngaji senang keur teu ngaji nama ngan ripuh kudu boga ilmuna, ripuh segala sesat. Rek salat teu jadi teu boga ilmu. Rek nyeunah hasupan teu boga ilmu, ngarodol wae. Teu jadi-jadi. Oh. Nah, gitu. Jadi doa nu ditanggung jawab ku Allah, doa nu teu nemu syarat. Hiji ma'rifat bil jam'i, dua husnul adab. Tak gitu eta ditanggung jawab. Doa nu teu kitu mah teu ditanggung jawab ku Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu kudu ngadaruah ranjeun kabeh ka kami tanggung jawab aing ngaijabahna. Tapi ingat ngaijabah ka saha nu karep Allah. Si eta ngadoa teu dijawab-ijabah. Engko tanggung jawab Allah. Aing teu hayang ka si eta menanggung jawab. Sing ingat iradah. Allah kasipatan ku iradah sakahoyongna. Jadi ngaijabah kanu Allah karep. Lain sembarangan kabeh jalma anu ngadoa diijabah. Ingat Allah kasipatan ku iradah. Ya manguna we ngartikeunana ud'uni astajib lakum. Kabeh nu ngadoa diijabah. Mana arti kitu? Sing ingat Allah kasipatan ku iradah nu Allah karep. Man kana yuridul ajilata ajjalna lah. Sajalman ibadah hayang dunia ku aing dibere ceuk Allah. Tapi merekna ka saha? Kanu aing karep. Jadi kanu teu karep mah teu dibere sing hayang dunia. Aya nu salat hayang dunia teu meunang dunia. Naon sabna? Allah teh hayang mere. Oh gitu. Tapi nu hayang mere mah aing mere. Ngan teu sakahayang maneh, sakahayang aing ceuk Allah merena. Maneh mah hayang 100 juta, aing hayang 100.000, 100.000. Sing pinter ngartian Quran oge kudu make ilmu hakikat. Kudu make ilmu ma'rifat. Matak jalma nu ngartikeun Quran bari teu nyaho Allah. Dina leuwah hakikat mah jaradi mu'tazilah kalana. Jadi palasifah. Teu matak asup ka surga. Padahal jadi hirup teh nu paling utama kudu ngadangdanan awak garek dingdangdanan teu nanang. Ngan ulah balas ngadangdanan awak poho ngurus hate. Koko ngajiripit diigal. Hebat dangdan ari hate jabarin. Ari sia mah rigi-rigi air hate-hate setan. Jadi batur katipu. Ari sugan teh aing mah ulama jumhur. Si horeng teh bangsat domba keur nyamar. Milu sare ka urang ngeueuh. Oh. Ngurus awak halus, awak ge kudu diberesan. Pake pakaian jalma nu laluhung. Atuh niru-niru pakaianana heula nu laluhung. Itu ngan eta teh ulah dipake nipu kedok hungkul tas we dibawa ke terminal ngamai sameter diigal 2 juta beri tungkul nguruluk Cipanon. Subhanallah subhanallah. Padahal jangan bangsa teh ngaras tong kaciri pakai ngedok ulah. Tapi lamun ngadang-danan awak karena bareng jeung ngadang-danan teh alus eta. Kapaham? Kade ulah pake ngedoknya, mun pake ngedok cilaka. Loba nu katipu batur. Ari rupa goreng kan hayang payu ka awewe make kedok Herman Plani. Ari wudu di udar ka ciri. Aslina katipu batur. Lah nipu eta mah ari ngomong Allahu Akbar ari hate mah belang-delong kana duit. Ngedok eta teh nu kitu ngaranna. Make kedok. Riweuh hirup make kedok. Kamari disebut kasih make kedok Herman Plani. Ari aing isuk make kedok nu mana ieu?
Ripuh bentak ganti kedok. Aku dia kuno. Maka terkadang kabukian naon al hijabu hahalang alal muridi kasih murid eta khairon lebih halus lahu pikeun murid. Dia istahidah supaya sungguh-sungguh si murid bila amal dina pirang-pirang amal. Waya duma jeung supaya mayang naon khaufuhu sieuna itu si murid min maulahu ti pangeran itu si murid. Oh si horeng teh tedekeun diijabah doa teh ujang lain moal diijabah dipilih ku Allah kudu engke diijabahna supaya naon tahu diri aing teh ieu teh tangtu ngaduana can bener hatena can bener matak menta teh tedekeun diijabah ku Allah sieun ku Allah uninga Allah kakuring-kuring teh hate can bener ari menta mah ceurik bener lain ceurik balas hina diri ceurik balas hayang dibere eta mah jadi kadang-kadang teu diijabah teh alus ijabah teh teu kudu diijabah wae teu ijabahna ge ijabah urang minta duit ya Allah lancarkeun usaha abdi tujuanna naon supaya hirup bagja cek Allah siapa dilancarkan usaha mal jadi bagja naon siapa jadi teu bener bener cek Allah mah dibere ku aing bahaya kulantaran kauninga ku Allah urang mun beunghar teu bener ngarah bagja teu dibere jadi Allah teu ngijabah doa teh ijabah sebenarnya dibagjakeun ku Allah ngan urangna belet teu ngarti teu diijabah teh kalah ceurik bari jeung goreng sangka ka Allah majar ceuk ajengan ari Allah teh berehan tapi aing minta geus tahun can dibere ieu mah koret tuh ge malin berehan kalah ka nyangka koret ka Allah balas teh cukup ilmu padahal mah ieu ijabah doa teh kudu dibere ya Allah nyunkeun lancar rezeki lancar usaha lancar lain berarti kitu ijabah teh mun alus lancar ku Allah dilancarkeun mun lancar usaha teh alus urang kalah jadi Firaun ku Allah kalah ka dipersulit ngaran naon deket terus ka aing tong jauh ti aing da aing nyaah ka maneh diringkus ku fakir aya nu jalma fakir buki hebat jadi kekasih Allah hakikatna Allah ngaringkus eta jalma ku fakir maksudna ngarah eta jalma tong jauh ti aing ngan urang yang diringkusna ku beunghar wae atuh Gusti ngaringkus teh ulah ku fakir ku beunghar belegu da teu Allah anu ngatur teh maneh atawa Allah sok sing nu ngatur makhluk teh makhluk diatur ku lain makhluk ngatur-ngatur Allah ngadoa ge yang masuk adab ngatur-ngatur Allah ya Allah paparin rezeki nu seueur ayeuna mun isuk mah ripuh Gusti abdi teh cek Allah aing ge nyaho sia teh ripuh hain ke bebeja ka aing dianggap teh nyawa aing sia ripuh sok jiga mah patahan Gusti abdi teh ripuh ya ulah 2 juta 5 juta sapoe teh lamun 2 juta moal cukup cek Allah aing ge nyaho sia cukup jeung teu na make mapatahan ka Allah jadi ngadoa bari mapatahan Allah sombong eta teh nu kitu meureun sombong teh eta mah nodong ka Allah lain ngadoa nu kitu model datang ke bupati assalamualaikum waalaikumsalam benon jang silaturahmi abdi teh nyieun masjid bisi bapak rek mantuan ka abdi alus basana teh dieuna mah ngan ka dituna nodong mantuanana bapak teh duit kudu 100 juta semen kudu 2 DO ieu teh jeung kudu ayeuna mun isukan mah ribu abdi teh Pak cek bupati sia malin minta bantuan nodong aing ke habis nu kitu majeg ngaranna bener oh baja manu ngadoa suul adab ka Allah tak kitu mapatahan batur manu geus pinter kenal Allah mah tara kitu tar tutuju ieu mah jama rek musafir ka imah hayang itu sobanda cicing abdi teh ada masjid ku masalira we karunya ini kan anu kitu
Ngadua ke Allah, Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran. Padahal teh mah takwid, Gusti abdi minta rezeki, lain butuh rezeki, butuh ridho Gusti, abdi teh sabenerna mah. Ngan muga-muga tina sabab rezeki mun teu sae mah Gusti sawios tong dibere rezeki mah asal kaalusan teh Gusti datang. Osok ngadua kitu teh. Hayang aya we terus. Maksa. Sebab terkenal Allah, marukan Allah menang dipaksa, teu bisa. Kalah urang nu dipaksa ku Allah. Ingat, Allah kesempatan ku kohar. Maksa makhlukna lain urang nu maksa Allah. Teu bisa dipaksa-paksa Allah, mesti ingat tah ngadoa. Ngadoa maksa teh eta teh teu kenal Allah. Nah, itu. Mata cek tadi nu ngadoa syaratna makrifat. Nu kadua husnul adab. Nusul adab mah tutunjuk ka Allah bari maksa mentana mapatahan Allah mun ijabah ge istidraj eta. Jadi pentingna Allah nitah ngadoa ka urang teh lain kepentingan Allah supaya urang abdina ngaku sifat kaabdian. Tak gitu. Sok kemarin tak ka aing, tak kari menta mah rumasa abdi mah pakir Gusti, ka Gusti we nuhunkeun nu beunghar. Pan ngaku sifat kaabdian. Rumasa abdi mah teu bisa nyumponan kabutuh abdi. Abdi yakin salian Gusti eueuh nu bisa nyumponan kabutuh abdi. Maka abdi butuhna tengan ka Gusti wungkul. Ngaku sifat kaabdian. Lain urusan nu dipenta. Matak aya keterangan ti ahli makrifat sajalma anu menta condong hatena kana ijabah ngadua bari cacat ubudiyah. Parang ngarep-ngarep ijabah jalma anu bener mah makrifat ka Allah ngadua tar. Pasrah wae tafwid ti antara husnul adab teh tafwid pasrah ka Allah mangga Gusti kumaha saena wae bade diijabah mangga. Da abdi mah lain butuh nu dipenta sabenerna mah ibadah we kumenta nuduhkeun abdi bahwa abdi ngaku teu bisa nyumponan kabutuh sorangan nu watak butuh ka Gusti tah kitu lain semata-mata nu dipenta mun teu sae mah Gusti nu dipenta ku abdi entong diijabah pilih wae mana nu sae pasikeun ka abdi eta doa nu makrifat. Mun sae pakir Gusti pakirkeun mun beunghar sae teu langkung Gusti matak ulah hayang beunghar mah ngan mun dibeungharkeun teu mung itu aing mah teu mung beunghar ngan hayang ge teu kunaon pasrah ka Allah kumaha wae ceuk Allah alusna mun alus beunghar-beungharkeun lamun alus pakirkeun sanggup ngadoa minta dipakirkeun ya Imam Syafi'i mah naklib kitab ijtihad ongko Imam Syafi'i gering nyacelakan darah di tanean ku baskom minta cager teh saking makrifat da ka Allah. Ya Allah lamun Gusti ridona ka abdi teh kudu gering. Gusti tamahan we panyakit abdi teh ngalah Gusti langkung ridho ka abdi. Cisok sanggup ngadoa kitu urang. Asa teu sanggup minta ditamahan panyakit kitu. Eta saking makrifat, heuh da urang teh makrifat budak-budak kahayang, cager aing hayang. Duit loba bener. Umur panjang. Panjang gak ditemukan duit mah ripus. Neangan kesenangan di dunia. Jadi Allah teh dipake tilam keur neangan kesenangan. Ari hayang urang menta. Ari teu hayang mah teu menta. Lamun mana menta hidayah jeung menta duit ka Allah tisu. Gitu. Jadi aya kalana ku Allah dihijab teh ijabata aya naon? Aya nu leuwih halus pikeun anjeun. Dina teh ijabah doa. Urang taroki jeung suluk teu tere husul aya nu halus pikeun urang sekali. Ngan lakini syaitanu tatapina ari setan eta rubbama ata terkadang datang itu setan lahu ka itu si murid waqala tuluy ngomong itu si setan teh lahu ka itu si murid
law kunta lamun kabuktian anjeun eta min ahlil iradati ti ahli karep la ajabaka tangtu ngaijabah Allah ka anjeun. Kahareup ayeuna la ajabaka tangtu ngaijabah ka anjeun saha maulaka pangeran anjeun. Wa azala jeung ngalengitkeun Allah asapa basariatika kana pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun. Wa asala jeung ngahasilkeun Allah laka ka anjeun maksudaka kana dimaksud ku anjeun. Nah, ngancek setan kieu sia mah atuda minta duit bari teu hayang duit jadi teu dibere ku Allah. Tah eta setan. Kadenya bisa ya kerteg hotor setan ieu eta. Sia mah teu da usaha bari teu hayang untung atuda. Kalah kahayang ridho Allah. Jadi teu dibere sia mah hayang ridho Allah. Setan eta kade, setan mari. Tong didengen. Wajahala jeung teu nyahoeun itu si murid ana adama ijabatihi kana sanyana henteu ijabahna si murid eta qad yakunu terkadang kabuktian itu adamu ijabah eta khairon leuwih alus lahu pikeun murid. Bisa jadi ku Allah kauninga mun diijabah paminta maneh teu alus matak teu dibere ku Allah nu matak teu ijabahna teh hakikatna mah ijabah. Bisa jadi deui wa qad takunu jeung terkadang kabuktian non basariatuhu sifat kamanusiaan itu si murid eta golidotan anu kandel palatan qatiu maka teu pegat itu basariah illa ba'da muddatin tawilatin angin sabada mangsa anu lila aya kalana teu diijabah doa teh basariah kandel dulang delong wae kaakuan ngadua bari teu wusul bisa jadi teu diijabah ngadua bari teu wusul kunaon kandel sifat kamanusiaan hatena pinuh syahwat nafsu mun diijabah ge istidraj mending entong ceuk Allah jadi teu ijabahna teu ijabah mentak husnudon ka Allah mun ngadua urang teu diijabah muga-muga ya teh ku Allah nu dipenta ku urang teu alus keur urang. Ari ceuk urang mah alus beungar, ceuk Allah mah jadi Firaun sia beungar. Tapi lamun fakir mah sia menjadi kekasih aing ceuk Allah. Ke beungar mah di akhirat. Naon gunana sia beungar di dunia lamun di akhirat sangsara. Batur mah maklumun fid dunya, maklumun fil akhirah. Di akhirat di dunia populer, di akhirat populer. Ya mangan ulah populer di dunia majhulun fid dunya maklumun fil akhirah. Ke populerna siapa di akhirat di dunia mah belah nu nanya-nanya acan oge. Matak dina hadis Rasul dijelaskeun ahli surga mah buukna awut-awutan. Kulitna pinuh debu, bajuna tatamalan. Mun asup ka pejabat moal diidinan, mun nanyaan awewe moal anu ngarah. Naon sebabna? Oh pikareseupeun. Kade ulah disangka sugan ahli surga mah eta nu edan di jalan. lain kitu perhatian. Merhatikeun ngurus hate daripada ngurus badan. Keun bae aing teh disebut gaya ku batur. Nu penting hati aing bersih. Teu paduli dipoyok ku jalma demi kebersihan hati. Ah kitu. Teu kudu hayang dipuji-puji aing bae diparoyok ku jalma ge. Nu penting hati bersih. Cek batur sia mah bedegong hirup teh. Tara seuri-seuri. Ari batur mah pan seuri wae. Katingali nu boga duit mah seuri wae ban. Seuri. Ari teu boga duit, ngeluh kepias gitu, teu boga duit, cek batur teh bedegong sia mah cenah, tara seuri-seuri. Padahal mah lain pedah teu boga duit. Pan aya ulama ditaros kunaon salira mah tara pati seuri, aing rek seuri kumaha hirup di dunia. Cicing di antara dua anu aing can nyaho. Naon? Hiji dosa, dua maut. Aing teh cicing antara dosa jeung maut. Bari dosa aing teh nyaho rek dihampura atawa moal.
Aing mah teh hayang seuri, da bingung dosa sieun teu dihampura. Maot rek kabawa iman Islam atau henteu? Tah aing mah bingung kudu dua ieu, matak teh hayang seuri teh. Sia menyangka goreng ka aing nyangka pedah teu boga duit. Bahaya keneh. Dosa teu dihampura, maot teu iman Islam daripada teu boga duit. Pak. Kitu si orang teh. Matak pikeun ahli-ahli surga jeung ahli-ahli Allah, ahli makrifat menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Matak taraneangan senang di dunia, ripuh kajian asal manfaat. Benar. Takwa ke Allah, ketaatan kepada Allah menyakitkan, walaupun menyakitkan, walaupun menyengsarakan, walaupun menyulitkan hidup kita. Tapi ingat, jangan kecil hati, kita lagi memperbaiki kehidupan kita supaya hari esok lebih baik. Lamun orang yang amal soleh, sing ikhlas, kajen ting ripuh, puasa ripuh entah, ripuh kajen ripuh oge. Sabab hakikatna aing keur puasa keur memeres hirup gitu. Supaya lebih alus dina waktu nu bakal datang. Salat ayeuna ripuh, qiyamul lail ripuh, puasa ripuh, ngaji ripuh kajen. Batur mah senang aing ripuh ngaji keun bae ripuh-ripuh oge. Matak cek bahasa batur mah gitu. Ketaatan kepada Allah asal dibarengan ku hate ikhlas sabenerna urang keur memperbaiki hirup di dunia jeung di akhirat. Ulah leutik hate kajen ripuh aing balas loba sedekah, duit jadi beak teu boga ripuh waktu beak batur pake dengan duit aing ngaji jeung puasa terus ripuh walaupun menyakitkan, walaupun mempersulit kita, tapi ingat lagi memperbaiki hidup kita hari esok supaya lebih baik. Ya gitu kan. Adanya tong ponok hate, tong leutik hate. Lebaran baturna geus usaha ti ayeuna. Motor ganti. Imah ganti, malah pamajikan ke ganti gitu. Balas loba duit. Nah, ari aing geus lebaran teh da kakara balik ngaji atuh teu boga udud. Sangsara lebaran teh menyakitkan, menjadi sulit hidup kita, sulit. Tapi ingat lagi memperbaiki hidup. Nah, sing ingat ya kan? Sakitulah yang ngomong lima dianyuk tuh bisi penting teh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.